Tanggul Madinah, tanggul negara Madinah, anduru eta ningali ieu judron ilaika ka anjeun. Faqala temu Ibnu Umar. Hawa abaqo naha jeung tetap kuring ila an adukulaha nepi kayen asup kuring ha ka Madinah. Aya titik nepi dia nya. Wa mama wajada jeung sama-sama nyan itu jama alma kana sai ba'da syuru'i fi sholati lam tabdu tasbatan wa salatu jama. Walam yazamu jeung temisi kasih jama naon awud-wud. Wa in wajada jeung lamun manya itu jama kana ma'a qabla syuru'i fi sholati azimau tamisi kasih jama naon awud-wud. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanayangan isi jama alam yadin tulis mangyan isi jama alayak sideta kudu ngamaksud isi jama soi dan anu toyiban anu suci soi dan toyiban anu suci lalu alai anu etat daya soi turobun arisan ya turu anu ngebul minhu tina turob naon gubarun kebul wal yadrik jeung kudu nenggeuskeun si jalma alai kana turob apaihi kana tampak duana si jalma ba'da domi asobima dina sabada ngumpulkeun terang-terang ramona ieu kapai dorbatan kalawan satenggelan sakawinannya. Payam saut ngusap si jama di maku kapai wajau kana araina si jama. Wayadribu jenengnya si jama dorbatan urok kalawan dengan sejen. Bakda nazio khotami tidak sabada ngudar kali. Wayu pariju jeung ngarenggangkeun isi jama al-asabiah kana pirang-pirang ramo. Wayam saw jeung usap isi jama dia ku ieu dorbah ukro. Yadahi kana leungeun dua si jama ila mirfaqoi sarta si kuduan si jama. Failam yastau'id talamun pengawalatran isi jama di dorbatin wahidatin kutengah saiji. Jami'a iyadaihi kana sakabehna dengan si jama doroba anengga isi jama dorobatan urok kalawan kana si jama. Wa kaifiyatu talaquti jeung ari pertingkahan ngalus-ngalus di dina ieu masuk atau nanti yang tahu di himawai ma eta perkara dasarna anu geus nyaritakeun kuring kana hikmah di kitab At-Taharati na kitab berkanakeun susuci. Salam mu'idu atuh ngabalikan kuring kana mal dasarna. Summa idza shalat tuluy di mana-mana salat isi jama di kalau make tayamum susuci. Di kalau make tayamum paridotan kana salat dipardukeun wa sayyidi kalau saya menang pika si jama ayat tanapala arian gawe sunat salat sunat ayat tanapara arian gawe salat sunat si jama mak tanapara para sana kada si jama bidalika tayamum ku itu tayamum poin aroda jelamun beda roda jelamun ngamaksud si jama ajam kana ngumpulkeun agama bayana paridota ini antara sholat di fardu kedua alai ta'ata mesti kasih jama ayun ida arian ngabalikan isi jama asayamum makana tayamum beri sholat isanya ketika sholat kedua alai sali atau sholat isi jama paridota ini karena sholat fardu kedua ila bisayamum ini kalawan tayamum dua
Walayan bagi yang sepantas dengan naon ayat tayammum yang tayamum ya si jama di sholatin ikan sholat qobla dukhuli waqtiha sebenarnya asup waktu sholat. Dan wajibat salat tempala tamun bilang si jama wajibat wajib alika si jama naon ieu ada tut tayammum ngabalikan tayammum. Walayan yang kurmaniatan isi jama indamat ya wajib istibah atas sholati karena ngamenangkeun atau nyupri ngamenangkeun sholat. Istibah atas sholati karena ngamenangkeun sholat. Walau wajaran dalam menangnya disijama minama istilah saya maka karena perkara yang tinggi. Anu nyukupkeun ieu emak disijama liba ditorotikeun sapang disijama alias tamilut akurma ke disijama bukan ieu mayakti. Kumal ya tayammum tu kudu tayammum istijama bak daun raya samiru tayammuman lawan tayammum sama yang sampurna. Harus satu hari kamuranu katilu istilah makrudo kesal dari parbikeun al qasru eta qasar. Walau jangan eta menang pikeun musafir ayat tasiro arian ngalap cukup ieu musafir ikul wahidatin dina saban saiji dina dhuhri wal asri wal isya'i ala rakaat ini ka dua rakaat walakin disurutin yang sapina kalawan pirang-pirang salat tilu al awal wajina ayu adiyaha eta yen ngalakonen ieu ayu adia eta yang ngalakonan ieu musafir kana ieu kuli wahidah fi awqatina pirang-pirang waktu kuli wahidah. Kalau sorot atau menjadi ieu kuli wahidah kondoan eta fal azharu ta qadayar uzum itnami eta mistisna atau wajibna nyampurnakeun. Asal kaduana ayam dia eta yang biasa musafir al-qasar kana qasar. Kalau nawa atau lamun niatan di musafir al-ismam kana nyampurnakeun lazimau tamisi ka musafir naon al-ismam. Kalau sakta di lamun nangma ya musafir dia naon ka musafir nawa eta niatan di musafir al-qasar atau kana qasar awil ismam atau kana ismam lazimau tamisi ka musafir naon al-ismam. Sehingga pilihnya Allah yang tadinya eta yang terturut eta nyamakmu Allah yang tadinya eta yang terturut yang musafir bimukimin kajama anu mukim jadi lembut wala bimusafirin ente temenan terus wala bimusafirin ente kajama lumaku mukimin anu nyampurnakeun salat perintahlah kalau membiayai musafir lazimu tamisi ka musafir naon al-ismamu nyampurnakeun bal insya kalamun nama ya musafir di anak imam munasir imam musafir mukimun eta jami sinumur au musafirun azil maku lazim utamisti ka musafiran ayat umuman penyakit. Poin tanya konan di lamun yakin ya musafir ba'd masyakkat. Yakinkeun annahu iman musafirun eta jalmaku di anak si arwah musafiri karena saya tuna pirang-pirang ciri jalmaku la tapa eta pesamar ieu siar wal yakun sudah kemungkinan musafir mutafiqan eta nyatakeun indan niat lekanian dan fakta di lamun mama ieu musafir di anak imam munasir imam musafir hanawa na eta nyatan ieu iman al qasra kana qasra hamla atau penawa al qasra ba'da an arafan sebenarnya ieu musafir anta Badaan Arafah dunia ya musafir anu kana imam mau musafirun eta jeung mampu lam yadurruhu satengah madaratkeun ka musafir naon dari itu syakka di anna imam mau di anna niati kana pirang-pirangnya lanjut salau eta ditingali naon ana ilmiah وهذا كله إذا كان في سفر طويل وهذا جاري جواز القصر كل هذا إذا كان أتري mana-mana kemungkinan musafir
Bisa parin tawilin tapi lumakuan jauh mubari menangkan. Wahad disapari min jatil bidayati wanayati iskalun. Wahad disapari yang ari batasan lumaku min jatil bidayati tinajat emitian wanihayati yang pameasan di etati hadis sapar. Iskalun ari samar samar sama. Kalau Buddha atau nisbik min marifati dengan yang beri hadis sapar. Wasaparu jar rumah keluar dari sapar al intiqalu etapinah min maudhi'i iqamati tina tempat titik maka rombetia qasdi sarta nyantena pamaksudan bimaksudin karena tempat pamaksudan maklum ini kanyakan palha ilmu atu arijama anu kapahung warokibut ta'asiti jeung jama anu tumpak kasasar jalan laisa eta menang lo eta pikeuna innaun at-taqarrufu sugawe tamran wa wajrihaim allazi istajama layak di tengah maksud iradi mau diangkat tempat mau air tangkukeun wala yasiru jeung tegadi ieu musafiron umaku malam dipari salagin tenisa yang musafir imrona baladi karena tempat rame di negara wala isyarat jeung teu disyaratkeun naon ayu jawiza yang ngaliwat ieu musafir khoroba baladi karena tempat ruksat di negara wabasa tidak jeung terang kebona ieu badah allati anu yang ruju keluar saha ahlu baladi al negara wilayah kanilati basatin litanazui karena ngalap abungahan kalau firda karena ngalap abungahan wama Korea tu jana pari kampung pamusafiru eta ari jamal ngaku minati na Korea yang bagi enta penting non ayu jawiza yang ngaliwat ieu musafir al-basabina sanad terang-terang kebuan al-makhlukat ambis pajar dina latin kebuan bayasat menentu irati di makhlukatin di pagar walau rojaan jelamun balik saha al-musafir jilmaku ila baikan negara ya ahli saya ini karena nyokong di perkara nasya waraswaya musafir kanese lam yatarokos tante kaya lam yatarokos tante gawai kamuran iya musafir in kana lamun kamukian naon dari kaitu balad watonau eta lemburna iya musafir malam yudali saraya tingaliwat iya musafir al imrona kana tempat rame nah kana same ya wa ilam yakun jeung lamun teu kamukian naon dari kaitu balad wa alisna balad al watona eta lembur falahu saya samana bikin musafir asmara kusu arja yang kamerahan itu toro karena dia iya musafiron rumahku bil inin fi haji pindah wal khuruji dan keluar minhu tina balad wa ma nihayat safari jeung anasma hari pameasan rumahku pabi ahadi umurin satu salah sajina terang-terang perkara salah satu jenis. Alam sajina awusulu era tepi ilang imroni karena tempat ramai mina balik negara allazi anu azam ngazam dia musafir al iqamati karena sistem di dina dia. Awusul tepi ilang imroni karena tempat nabi anu azam dari musafir al iqamati karena muslim di dina iya lazi ayat lazi imroni dina lazi lagi Adu-aduana al-azmi at-tangazam ala iqamati karena sistem salah satu ayam minatilik diran sampai paswaidan itu naik lebih loba maksudnya paswaidan itu lebih loba imma di baladin bol negara atau pisoro atau kantara
dan kadina suratul iqamati eta gambaran titik. Wa illan ya'zam dan sanajan sengaja musafir. Kama idza aqama seperti yang di mana-mana diting musafir ala maudhi'in wahdin dina tempat anu saiji salah satu ayamin dina tilu pirang-pirang poe siwa yaumid duhuli variasi poean asli. Lam yakun sampai kamusian dengan bahwa ketika musafir naon antara khusus gawe kamurahan ba daun sama itu akoma. Akoma. Wa ilam ya'zam dalam dengan sambil musafir ala iqamati karena itu wakanan jeung kamusian lalu ketika musafir naon sebelum pagawean wa ya tawaqquf kullu yawmin indaza wa bahwa ya musafir ya tawaqquf ngarep-ngarep ya musafir kullu yawmin saban poe indaza kana ngaluskeun teh langsung kana ngaluskeun ya sebelum walakin nau ya tapina walakin nau jeung tatapina walakin nau jeung tapina sebelum ya ta'awaku eta narima kadang ya sebelum alaika musafir wa ya ta'afaru jeung narima panderi ya sebelum Palau saya menang pikir musafir ayat tarokosu harian gawe kemudian ya musafir. Poin poros biasa aja nila. Naon hal mudasi mangsa seperti waktu. Ala akyasila kau lain yang tepan karena pangleuwih netepi sangat kawan lain. Ya nau ka musafir mun zaidun anu indah. Bikwa tena musafir wa musafir limaku ani watoli film murdi surati kurupana musafir wala mubalaka jeung saya merduli tapi surati subuti karena rupa tetap ala mau di lain diri terdalam saya di manci aja pagi serta pilihan wala parpo jeung saya bedana ada sabdaina ayam guna antara yang kemudian nawana sumulu yang pegawaian kitalan eta perang au waru atawa sekalian kitalan wala jeung saya bedana bayana antapula anda yang nilak naon almudaku mangsa waktu awatak surau atawa sakedeung ieu mudah wala bayana ayat akhara wala parko wala jeung saya bedana bayana ayat akhara anda yang narima panderi naon alhurbukan wan 5 torin karena hujan layu lamu anu sedikanya kenaon bahwa tetap nama tor salah satu ayam dan tidak terang-terang poe au ligori atau karena kalian tim motor ini karokoso karena gawe kamurahan sallallahu alaihi wasallam pakasoro tulingosor Rasulullah tiba dia wazawati tetapnya terang-terang sama niat asro ini ada 18 nona yauman poena ala maudin waidin di tempat ansaidi wadohiru amri jadi dohirna perkara anau eta saituna salah panjang tingkah laut amada eta lamun lila terus narus lila naon akit lalu perang la tamada saiti lila naon taruh khusu gawe kemurna kanjeng nabi Inilah makna karena saya makna taklif takdiri itu ngira-ngirakan bisa maniata asarok kuda 18 malayaman poinnya. Wa belayir anak kosrahu etas itu nama sorana kanjeng Nabi karena etan kosrahu likoni eta karena kebuktian kanjeng Nabi musafiron eta maku likoni lain karena kebuktian kanjeng Nabi mozian perang. Mukotilan tegas perang. Azza ma'nil qasri gitu.
Wa amma makna tafsili bahwa ayyakuna marhalataini. Ya. Wa amma makna tafsili bahwa ayyakuna marhalataini kullu maratin samanya. Ada hari ini arokhoso Rasulullah pakosoro. Arokhoso Rasulullah pakosoro. Makna fasri eta makna ngosor. Wa amma makna tafsili jeung anapun ari maknana ares manjangkeun maksudna macau. Wa amma makna tafsili jeung anapun ari makna cau. Awak eta makna tafsil ayakuna eta yang kemungkinan adalah ia sapar marhalataini eta dua pemondokan. Kullu marhalatin anu arsaban-saban pemondokan samaniyatu parasiho eta 8 pirang-pirang parsa. Wa kullu parsain jadi saban-saban parsa salah satu amyalin eta 3 pirang-pirang mea. Wa kullu mari jadi saban-saban mea arba'atu alafi khotmatin eta 4 pirang-pirang ribu lengkah. Eta 4 pirang-pirang ribu lengkah. Ya lamun diperkirakan salengkah nate setengah meter. Setengah meter. Jadi 2.000 4.000 lengkah berenang 2 kilometer. 2 kilometer. Wa kullu fatwatin dari saban-saban lengkah salah satu akdamin eta pilu pirang-pirang dampa suku. Biluan. Tentang nu biasa. Eta pilu pirang-pirang dampa suku. Wa makna mubah dari mana mubah? Allah yakuna eta yang terkabutian ilmu musafir. Akon eta milaraan diwalidai ka indung bapana musafir. Hariban turanu kabur min umati walidai. Wala hariban jeung turanu kabur min maliki tiga mengamerika musafir. Gambaran musafirnya amin atau aman. Wala takuna berarti Allah yakuna. Wala takuna dia terkabutian salmaratu awe haribatan air nu kabur min zawajiyati salakina marah. Wala ayakuna jeung teu yen kabuktian sahaman jalma alai anu eta madarat kayeuman adain wari hutang eta jalma boga hutang teh. Hariban eta anu kabur mina mustahiki ti jalma hak malayasari sarta sugi. Walayakuna jadi kemungkinan ia musafir mutawajian memadati kosnya torikin di dalam benjani jalan atau kosrikin saya atau mayan di manusia atau torabi edorin atau nyupri bayaran yang bayaran haram ini suatonin zolimin kirajan zalim
awasain atau ngalakukeun dia pasali kana karusakan daerah muslimina Islam kabeh. Wabia jumlah di mana pala yusafiru tak semenang lumaku satu manusia illa fi guardin. Ini rasa maksdan. Wal guardu jadi pemaksdan huwa dari guardu al muharifu dan musikan. Pain kana kalamun kabuktian naon tahsil dalika guardi hasil itu pemaksdan aroma haram. Walau dalika guardu de lamun teu ari itu pemaksdan eta mawujud. Lakana sayakin kemungkinan ilmu musafir layan baitu eta moal gudang ilmu musafir lisap parikana makuna musafir Pasa paruta alamakuna musafir maksiatun eta maksiat layan izin temenang pilih saparuhu naon atarohu sugaya kamurahan wa amma pisu jeung anak par ari pasek disapar ilmaku pasekna disurbi homri ku minum arak wa gua disurbi homri Malayam na'u ta'ed sartanya ya pisku haru sarta kana kamurahan. Bal kullu saparin balik ta'ari sapur-sapur ngalumaku yanha anu nyegah non asar usara anu tene kullu sapar pala yu'in ta'ed sartenulungan ya sar'u alai kamusafir terungan birusafiku kamurahan. Walau kanan di lamun kamusian lau etatikeun musafir naon baisani perkara majurung dua. Aduma anu ate baisani dibawa temerangkeun wal aqo yang sejan mahandurun ada dicegah. Wa kana jeung kamusian ieu musafir bi hayatul awalam yakun. Eta ku secara lamun teu kabuk, lamun teu aya. Naon aba itu anu majurung lau kamusafir. Alba itu anu dicegah lakana tayakin kamusian naon amu menangkeun mustaqilan eta ngaranan ieu tahriki kana mustikkeun ka musafir walakana jeung yakin musafir lamar sabari mesti yusafiru eta mako yang musafir li adami sararah itu mubah palahu kalau kana lahu ba isan ada mubawen kalau madurun wakana bihayat ulam yakumanu lakana amwa mustaqilna walakan palau jawab dina walau kana lahu baisan palau taeta menampik pada musafir atau khusu ari gawe kamurhan wal mutasawwifatu jari pirang-pirang jam menuntut tasawuf seraya mata tasawufan Jari pirang-pirang jam menuntut tasawuf atau wapun anu mubeng kabeh biar bila di pirang-pirang negara min goiri guardin sahihin. Ya sekalawan pamakulan sahih siwat saparuji sarian tingalap kabungahan limusyadati di koi karana. Sarian tingalap kabungahan limusyadati di koi karana ningali pirang-pirang tempat al-muhtalif beda-beda. Di tarofusim ada tapi negara kamurah yang mutasolta kami lapun hari isnat. Wal mutaru jari kau dipilih anak lahum eta saektuna eta menang pikeun mutasolta kami atau musobah kamurah. Arus satu rabiatu hari kamurah nokopat ajam eta ngajame buakeun. Baina zuhri analu asli asar fi waqti madina waktu dua nanya zuhri asar. Wa baina maghrib wal isya fi waqtaima ila waktu dua ayat maghrib dan isya. Fadzalika taitu jam ayat doni. Jaizun atau menang fi kulli safarin tawilin mubahin. Tapi jawazi jeung eta tidak menang na ieu jam fi safari qasir jeung rumah deket. Kawalani adua kawal. Sakal meneng jamak sakal tu. Tumat in qaddamah tuluy lamun ngaheulakeun ieu musafir al asra kana asar ila dhuhri kana duhur. Ya suara mangajama takdim teh. Di asar ditarik kana naon? Sufur. Cuma in kodama tuluy lamun ngaten sabaraha mata bisa dur.
Payan wis takulaya tadi musafir ajam akan ngajame kumpulkeun. Bayana dhuhri wal asri. Ieu waktu ima dina waktu uane dhuhur jeung asar. Qabla firogi. Kamerapian mina dhuhri tina dhuhur. Kamerapian tina dhuhur. Wal yu'adzin jeung kudu azan ieu musafir li dhuhri pikeun salat dhuhur. Wal yukim jeung kudu qomat ieu musafir. Salat dhuhur ada koma wa inda firogi nalika rapihan salat dhuhur yang rapihan salat dhuhur yukimu qomat ieu musafir li asri pikeun salat asar. Payudah diri dengan nyari-nyari yang musafir at-tayamum makanan tayamum awalna kami tangatinkan alamun kabuktian naon fardu ka fardu yang musafir at-tayamum eta tayamum. Wala yupariku jeung ulah maksudna. Wala yupariku jeung pemisahkeun ieu musafir bainahu ma ada dhuhur di asar. Biasar ku anu li loba min tayamum min tibatan tayamum wa iqamatin jeung qomat. Pain kodama kalau menyalakan ilmu musafir al-asro kana asar lam yajuzkan temenang ia kodama. Pain nawa taritana ngajama takdim taritana ngajama takdim tapi lu diheulakeun teh salat asar heula terus lohor temenang sabab ngabogaan waktu nya salat zuhur. Painawan dilamun niatan ieu musafir ajam kana ngajam inda taharrum milika takbiratul ihram di salat asar kana salat asar ganda tamenang ieu nawa ajam inda mazani mu imam mazani pada hari niatan tegulinya salat nawan duhurnya. Tapi Imam Majali memang niatan ajamat. Mereka tak berapa mata. Walau dia tapi kena wa ajam asindat harum. Wajun aring jalan tiada jaflehnya. Ikla mustanada. Karena saya tempat panyaran yang tapi ida bitakdim niatikeun ngawajibkeun ngalakeun nya. Jadi dina kiasan ogenan aya kiasan fikih aya senemenan ngajamak ngatirika tabi'ul ihram salat asar. Balik dari sara jawaza sama minan ini sana ajam anak ngajam waza jeung arieuna wa ajam inda tarum jam pun eta ngajam jadi nawa ajam inda tarum jam pun eta ngajam. Poin nama rusot itu jadi kamurahan pihak asli atas asal. Tapi atas itu non aniatunya tidak asal. Jadi duhur mah biasa di waktu. Nah iya kamurahan mah tidak asal. Itu cukupnya tidak asal. Wa maduru jana penak duhur pancarin setan berjalan ala konuni. Akan anak pelanggaran syariat. Cuma idza farawat di mana fi musafir min as-salat fi as-salat wa tambahi terpenting non ayatnya yang mengumpulkan yang musafir bayana salat dan salat yang sunat dua. Amma aslu anak pun hari salat asar pala sunatna eta sunat tepatnya tidak asar. Walakin sunatu yang tafsir hari salat sunat allati anu ba'da zuhri an salat zuhur yusallina eta salat yang musafir kana ieu sunat Allah tiba dulu. Ba'da firolis berapian min asri tidak salat asar. Imma rokiban boh bareng tumpang. Atau musliman atau sisi. Ya nawas musafir lau sholat etalah musafir musafir rotibat kaduri karena sholat
ratibah duhur qabla azannya asar lan qataat ayat dari maksudnya non al-mualatu tulidu mau kaya jadi mualat wajibatul atau wajib ala wajib tetap panah jalan walau arodan jela mengatakan ada melakukan ilmu sakir al-arba karena opat rokaat al-masnah tali sunatkan qabla desana dulu wal arba anjing opat rokaat al-masnah tali sunatkan qabla desana surat asar fala yajma tah kudu ngumpulkeun ilmu sakir bainahunna dari arba jeung arba qabla fardhataini sameme salat dipardukeun dua Pak yusalli atuh salat ieu musafir sunat zuhri kana salat sunat zuhur awe kaujana sumat sunat asri tuluy kana salat sunat asar apa pas summa faridota asri tuluy kana summa faridota zuhri tuluy kana salat fardu zuhur summa faridota asri tuluy kana salat fardu asar Cuma sunat duhuri tuluy ari salat sunat duhur ar-rakaatan eta 2 rakaat. Alatani luana. Umarilatan ba'da fardi eta sabada fardi. Walayan bagi di tepantos temenan. Naon ayu nila yang ninggalkeun ieu musafir an-nawafila kana pirang-pirang sunat sunat bisa namaku. Sama tarik perkara ia putus porok ia ukam musafir mir sawabia buktina ganjar hayu nawafil aksaru loba bimma tibatan perkara jana lu anu meunang ieu musafir kana emas naribi buktina bati rahasia man sumawana wakor kopapa jeung itu ngentengkeun naon asar unsara alih ka musafir wajah wazak jangan menanti secara lau kamu sakit ada karena ngalapa ayeuna wafil ala romilasi nurun tutumpakan kae lajat wako supaya menerima kepenjar di musafir anirus pati silobatiran bisa babiha sebabna ayeuna wafil wa in akhara jalamun ngahirkeun kita ngajamat tahir teh pada ngajamat tahir mana wain akhara jalamun ngahirkeun atau ngajamat tahir yang musafir al-zuhra kana salat zuhur ila asrikan asar payajri tah ngalakukeun ngajarankeun yang musafir ala hadza tartibi kana tartiban wala yubalik bin temerduli yang musafir diwukunya rotibat duri karena sumibatna salat sunat rotibat zuhur ba'da asri salat asar fi waqti makruhina waktu dimakruhkeun li annama karena saya sunat perkara salat lahu anu eta tetepikeun ieu emas sababul ari sabab layu pro eta jadi makruhkeun ieu emas di hadzal waqti dina ieu waktu makruh ya wa kadzalika jeung nya kitu saperti jeri ala hadzal tartib ya palu megawe ia musafir fil maghribi dina salat maghrib wa dina kita walau itu mikir wa in da qaddama jeung di mana-mana ngajama tasbih ia musafir au akhara atawa ngajama ta'khir ia musafir pabada firogi ada sabada rapian mina fardhi dina salat fardu ya sagi luka tungku ia musafir di jami rawatib kusakabena berangkang sunat ratibah wa yatimu dengan nungtungan ia musafir al jamnya kana sakabena dia retrik kupikir wa in kutiro jeung lamun dikaratan lau kamu musafir naon dikruduhri ingat kana salat zuhur dikertakeun kamu musafir naon dikruduhri ingat kana zuhur qabla furuji waqti samemeh keluar waktuna zuhur ala ya azam sah kudu ngazam ieu musafir
musafir ala ada ikan yang ngalakona ya duhur mahal asli sarta asar jam bari di jam bahwa teriak jam niat dua jam iatan niat na jam dia anau karena saya musafir in namanya lu tepat tina kosong ya musafir anal niat itu niat imma biniati tarki maupun niat ningakeun au biniati tangri ataupun niat tangirkeun anu waktu asli dina waktu asar wa dalika tu yahlu an hadilnya romun haram wal azmu alaihi haram wal azmu jeung haring azam alai kana ieu haramun eta haram wa ilam yatazakar bilamun teu ingat ieu musafir al-zuhra kana salat zuhur hatta qada sehingga keluar naon waktuna zuhur imma li naumin bo karena sare au li subuhin hatta karena penggawean walau saya temeuna pikeun musafir ayu adia arian ngalakonan ieu musafir al-zuhra kana salat zuhur ma'al sareng walaya pun yang tekamu yang musafir asian ngasian di anas sapar maku kama yusilu seperti yang nungkulkan nyebukkan ya sapar anti sholat itinya tina mindawa sholat pakar yusilu tah eta terkadang nungkulkan ya sapar anti kriya tina tina ingat kana sholat waya sana jenma pantas naon ayu kultap kenaon inna duhro inna duhra kena duhur sakong eta tumiba ieu duhur adaan bari ada. Tidak azama di mana-mana ngajam ia musafir ala filia kana mena duhur qabla khuruji waqtiha kana mena keluar waktuna duhur. Walakin ya al-haru ila tafsir al-qawa al-doyer anna waqta duhri eta setuna waktu duhur wa asri jeung waktu asar soro eta diri waqta duhri mustarokan ebrejenkeun isafari lumaku direjenkeun baina sholat ini adalah sholat dua. Walidalika jeung karena itu sorok mustarokan jadi wajib ala haidi kawan haid daun qada udhuri ngodoan sholat duhur ida taurat di mana-mana suci ya toharotnya dulu. Tidak toharot di mana-mana suci haid qabla maghrib qabla ghurub sampai turun. Walidalika yan qanihu alatus taroto al-mualatu walatartin. Walidalika jeung karetu sorok mustarokan tidak benar salatnya. Yang qadiuna rima pertela naon alatus taroto yang disyaratkan naon al-mualatu walatartibu baina duhri wal asri inda ta'khiri duhri nalika ngakhirna duhur. Amma idza qaddama anafan di mana menenggelaskan dia musafir al-asra kana sunat asar dijelaskan oleh Rasul lam yajuz tasemenah ia qaddama di annama karena saya punya perkara ba'da firogi anu bahasa Arabian minah dzahur wa etalazi wa etari alazi eta perkara jauh dari keniladi waktu kana waktu li asli itu sunat asar. Dilihat kudu karena jauh. Naon ayat sagila yang patungkul dia asli salat asar saman jama wa anri man ansimun tengazam alat tiduri kaniya sesuatu aw alat akhiri atau kana ngerti dua. Wa udru matori dia ari uzur itu sabab hujan. Mujawizun edang menangkeun dia jam ikan ngajama au di safari seperti udur sabab lumaku. Watar kun Jumat biar dinyatakan Jumat edon dari minggu kosis safari etap tinasana serangkan amurani lumaku. Waya jadi Jumat mutalikot pun ada Jumat ka edon dari di paro ini solawati karena pirang-pirang salat pirang ditarduk jadi.
Walau nawan jeung lamun ngaliatan ieu musafir al-iqamata kana sising ba'daan salat dina sabaraha salat ieu musafir al-asr kana salat asar. Niatan mungkin ya. Sabaraha salat asar teh. Padroka teuing mangyan ieu musafir waqta asri kana waktu asar fil hadil mur alaita eta mesti ka musafir ada ul asri ari ngalakon asar. Wa ma jari perkara mado anu geus kaliwat ieu mah eta ngajamak teh. Inna makana eta pastina kabuktian ieu mah muzian eta nyukupan bisarti ayam kok kalawan syarat yang tetep naon al udur ila kuruji waktu asri nepi ka kaluarna waktu asar. Harus satu satu ari kawan kalimat ada puluh eta salat sunat wajiban bersumpah. Karena kabuktian sallallahu alaihi wasallam eta salat Rasulullah ala roin ayat ini nurin kutumpah Rasulullah ayat nama tawajat kamana baya madap di kalawan mawa Rasulullah naon da batu ditumpang Rasulullah bahwa tahu dan itu adalah masalah kemudian ditumpahkan. Walaya sajeng te halal mutanafili, walaya sajeng te halal mutanafili eta mesti kaja manu salat sunat. Harus ditumpah. Siapa yang kuasa disebut naon illa imamu ang isara. Itu mesti kajama anu salat sunat anu tumpakan bila kerukunya sujudna temesti wati sar. Bayan balik yang penting naon ayat anak yang menjadikan dia mutanafil. Sujudau kana sujudna mutanafil. Ahfadho kan lihanap min rukun silakan sunat mutanafil. Walaya zamu jeung temesti ka mutanafil naon kal inna udongko. Ila hadin napi kabatasan yasa aradu anu ngasong ieu mutanafil di kuy hadin di khotorin kana pikaren panen sabab bunda sabab tumpakan lain kana talamun kami musafir fi marqadin ana sabina tempat sare paling yutimma sakur nyampurna jeung ieu lain kana kami mutanafil fi marqadin eta tempat sare pala yutimma sakur nyampurna kana mutanafil arruku'a kana ruku' wal sujud lain ka mutanafil qadirun an kawasa alaikana yutimma wa amma istiqbalu qiblat jana hari madad qiblat fala yajibu saya ada wajib istiqbalu qiblat la wajib tin ila salat dengan niat salat wa ala idawami jadi terlanggangna salat. Walakin sawbut toriki dina tafsir ari meneran jalan. Badalun eta jadi ganti anu kinnat tina kinnat. Palayakun atau kudu kabuktian ye mutanafir rokib. Pijami salat dina sakala salat mutanafir imma mustaqbilan eta anu madap ya kinnat au mutawajjam anu madap fi sawbit toriki ila meneran jalan. Litakuna sukan kabuktian oleh terpikir mutanafir naon jatuh niat jatuh yang terpikir mutanafir dari jihad. Walau harrofa dapat tahu anit toriki pos dan batolas. Walau harrofa itulah menengkualkan ia mutanafir dapat tahu karena supaya mutanafir menengkualkan anit toriki di jalan pos dan bermaksud. Masalah sahabat tanang sulatu mutanafil illa idza harrofa yang dimana-mana mengkualkan ilmu mutanafil rofid akan idambah ila kiblat kiblat walau harrofa jela mengkualkan ilmu mutanafil akan idambah nasian berokok maka yang tak dengan antara utama antam dosa sebagai tanang sulatu mutanafil lain tolak jela mulai zaman tapi better ditolak ila pun hari istilah. Wain zaman dalam menjerengnya tanah kanal. Di kamu tanafia non ada batu tumpakan pan harokmat kui dari mamengko ia dambah lam tampul sebat tanah 100 tanafia. Liana dari kak kanu jamah minyak eset tidak perkara ia berlobak nurut satu dari Yaman. Walai tak jadi sealaihi etamisti kamu tanafia mutanafil rokib. Nawa sujud sahwi
No sujud sawi. Dia jimau karena ari jarennya gue ruman subin eta terismatkeun kalian eta terismatkeun ilai kamu tanafia. Dilapi maku perbeda perkara gambaran. Lau haropa lamun mengkuaskeun ieu mutanafia. Nah, ya geropo. Kayak mutanafia, ya sujud eta sujud ieu mutanafia. Bisa karena po sujud Nabi 5 iku isyarat. Harus satu hari kamurahan anu kagenep kana 10 eta hari salat sunat liya masih pikeun jalma anu leumpang jaiz sunat remenang bisa berlumak wa yumi'u jeung isarah ieu masih dirukui kana ruku wajib sujud walayak mudu jeung teu teu menang dieu walayak mudu jeung teu ieu masih litasyahudi karena tasyahud ya nadalika yak mudu yuk tilu eta ngabacakeun ieu dalik faidah taruksati kana faidah ana hukum jari hukum ieu masih hukum rafidi eta seperti hukum zaman kumpul lakin jan bagi eta penting naon aya tahroma yen takbiratul ihram ieu masih disolati kana salat mustaqbilan barmadab ya jannat di anak yin hiropa karena mengkau pilah dot ini waktu akeden la usro tapi ayah alaihi kamasi di hirop bila pirok ini ku perbedaan zaman tumpah Pak Inna ditarikin dabati karena saya tuna tidak mengkuaskan kukumpakan lain kana jeung sanajan kabuktian naon kainanu oleh dia di era dapina dengan arokit pahinna ditarik indabati wa in kana nau musrin ayat sawarna hese isim inna muawar nau audi ayat sawarna hese warubama tasuru jeung terkadang loba naon as-salatu sholat Payatulu bila naon dalika bila sirrofidi fa'inna fi tarikin dapati fa'inna kan naon akusri Robama suruh jeung terkadang loba naon as-salatu sholat saya tulu atulila alaika rokibet naon dalika itu sholat walayan bagi jeung tepantos temenang naon ayam sya yang lempang ieu masih di najis rotbat nubatis andan dari najis. Pain pana telah membeli masih batolat bata non suatu sunat masih. Bila pima ku perbeda perkara gambaran. Lawat ya lamunintak naon dan bakurofidi kutumpakan jalan tumpak najasatan najis. Walaysa jeung teu alaihi eta mistika masih naon ayu sawisa yen ngariteukeun ngariweukeun naon masih lempang ala nafsi kana awakna masih ngariteukeun dia istirazi ku ngariksa minan najasa tina pirang-pirang najis alati anu lata lute kosong naon atoriku jalan anak relati najasah gua libana wa kullu haribin dari sapur-sapur jamal kabur min aduwin di musuh awas sailin atau tidak sa'ah atau banyak awas pegalan kalau saya tak menantikan ya kullu harib
ayu sholaya harian salat ya kulu hari al-faridosa kana salat dipadukeun roki bandar yang tumpah kaum masian asabentang sama seperti perkara dasar dari kasih kirim kana masjid tanah poli dan salat sunat harus satu sabiatu ari kamuran hatuju al-fitru eta buka jadi fitru fisaumi eta puasa paling musafiri atau eta meunang pikeun lumaku ayu siro arian buka ieu musafir illa iza asbaha ini di mana asup waktu isuk-isuk ieu musafir mukiman bari anu sisi umat taparo ilmaku ieu musafir alai saya tamis di kamu musafir isma mudalika yaumi ari nyampurna ten itu poe wain asbah lamun asup wain asbah lamun asup waktu isuk-isuk ieu musafiron bar lumaku to iman berpuasa terima kasih tiga Tuma akome tuluy mungkin ia musafir ditinggal alai teta mesti kamu musafir al-itmamu ari nyampurna lain akoma jelamun cicing ia musafir saja terumaku jelamun cicing ia musafir muktiron bareng puasa bareng buka muktiron bareng buka atau puasa palaisa tante alai eta mesti kamu musafir dan al-imsaku ngakerbaktiatan hari rasa sesana berang. Wain asma jelamun asup waktu isuk-isuk yang musafir. Musafiron dari lumaku. Ala azmi saumi netepan karena nazam puasa. Nazam puasa ya. Lam yazamu tatemisti saum uka musafir. Balau balik eta berarti ke musafir ayu jero arian buka ya musafir ida aroda di mana mampu musafir wasawe puasa afdalu terutama mina fitri timatan buka wal qasru jari ngosor afdalu terutama mina itmami ibatan yang kurna keun liya furuji karena keluar an subhati milati cina salirna silsilah wali anaya musafir layak akan pay musafir fi umdatil qadoi tetap ina perjanjian moduan bila fil muktiri ini kamu musafir na puasa mah kayak bukan jangan di moduan puasa lebih utama tibatan buka nasor lebih utama tibatan isman Mera bersama dengan urigi asnat-nat. Kali anau laikat mengat-ngat. Bila dia muktir itu berbeda zaman buka puasa teh. Kalau zaman muktir si udah dia kodoi adalah tidak perjanjian modoan. Berubah yata dari jeng terkadang alai kamuktir naon dari itu kodo. Ya izin bersama kerasalnya dah. Sayam ko atur tapi kodo izin mati na tatawana muktir illa idza kana di mana kamusian non alfon puasa ya duru etang lagi saum di kamusa begitu pait harus saya buka apa etang lagi utama tadi tari ruhosul mazkuro Sabu ruhosin eta 7 pirang-pirang kamurahan. Tata laku tumante naon salah satu anu tilu min hatina sabu. Tumante bisa parit pawilikan omakon jauh. Waya jadi salah al-fasru eta ngosor wal fitru jeung buka wal masuk jeung sabtu salah satu ayamin yang tilu pirang-pirang poe. Wa tata laku jeung tumante naon isnatan dua perkara. Namun isnatan dua perkara minat tinaya sampun bisa tarik karena lumaku. Cuman saya mampu. Kawilan menjauh karena pembuktian dia safar atau fasiran atau dekat. Oman jadi isnatan sukutu jum'ati eta gugurna jum'ah wa sukutu qodoi di gugurna qodok indah ada isolasi mereka ngalakonan sholat
tayamumi kalawan tayamum. Wudukna ku tayamum. Wa amma salatun nafilati jana ari salat sunat masyan bari lempang wa kiban yang tumpak tapi ta'at ni salatun nafilah lapun ari itilah. Wa asoi jawazu eta meunang na salatun nafilah dia qasiri ina rumah deukeut. Wa jam uji ari ngajamak bana salat dua ieu eta jam lapun ari itilah. Wa anal jakon bayit ini sesuatu eta nerima sampun ieu jam ditawili kana rumahku anu jauh. Wa amma salatu fardhi jana pun ari salat fardu rokiban bari tumpak wa masyan lumpang ya kopi karena sieun pala tata alaku aetan tetuman teh salat fardhi bisa pari kana rumahku. Wa qala jeung etanya itu saperti salat fardhi aklu mayatati ari ngadahar bugang. Eta ngadahar bugang deui sami betuman teh kana makna. Makaza jeung eta seperti aklu mayatah. Ada usolati ari ngalakonan salat bila ida pada risa ditayamumi kalau make tayamum indah pak dia mai lekat ayat ai. Balayusaratu balayastariku balik sadere dengan kene salat naon al-hadau di lemur wasap kalimatku. Nama ujidah sama sari panggilan naon asabwa pirang-pirang sabab ini sore. Bayan kuasa terang mutar anjir. Palnya muhtaharinya mau bihajiru khosi. Karena ia pirang-pirang kamurahan. Haya jibu nah eta wajib. Kalau musafiri kalimatku naon ta'alumu ngaji karena ilmu. Qoblas safari sama lumaku. Am yustabu atau disunat dan lautikan musafir naon dari tahallumu alam sahur menyaukan anjen anau kana musafir in kana etalamun kami musafir anjiman ngazam alat tasya mati kana ningakeun musaf sapatu wa qasri jeung ningakeun wasol wa jam wal fitri wa tarkit kana puli jeung ningakeun salat sunat masian berlempang rokiban bertumpak wa masih lempang lam yazamu atamisi kamu safir naon nyamu suruti ruhasi nganyaukeun pirang-pirang syaratna nganyaukeun pirang-pirang syaratna gawe kamurahan tidak lisan itu masih qasri sama ya anna tarokuso karena gawe kamurahan lain saya dan itu ya tarokus diwajibin itu wajib alih kamu safir. Wa amma ilmu rusati tayamum jeung anapun ari nganyaukeun kamurahan tayamum aya jamu eta mesti ieu ilmu rusati tayamum muka musafir di anak pakdamai karena saya kan teu pakdama ilahi eta dipasrahkeun ka musafir. Ila ayu sapiro ayan lumah koyo musafir ala sati nahrin dina pinggir walungan. Angin lumahku iya musafir ala sati nahrin dina pinggir walungan. Yu saku jadinya. Awasako yusiku anu percaya akan api kumanda yusiku anu percaya yang musafir di bako imai karena tetap saya nasirin aw illa ayusafiro aw yakuna kata musafiro aw yakuna atau kabuktian mau atap serta musafir fitori di jalan sah alimun jang alim ya tiru anu kawasaya musafir ala sitai karena mencapat waka alim indah dari kabul. Kalau saya teman nampikeun musafir ayu akhiro arian ngahirkeun di musafir. Ngahirkeun naon? Ngahirkeun nganyokeun bunga susah untuk tayamu. Ila waktu hadatin tapi ka waktu butuh. Amma idza kana anapun di mana-mana kamu kian ieu musafir ya dunya etanya kamu musafir ada mama ikana etai wal lam yakun jeung kamu kian mau eta sarta musafir salim munyalim paya zamu tamis di kamu musafir naon hatta alum naji lamara tamana misi
penkuat tak mengatakan Atayamum ari tayamum yutaju eta dipikabutuna ari tayamum li sholatin lam yadhu ba'du waktu ari tayamum yutaju eta dipikabutuna tayamum li sholatin pikeun salat lam yadhu anu teu asup ba'du serayut taju naon waktu salat pakai patah kumayajib wajib naon ieu mutahharati nganyaokeun susuci li sholatin pikeun salat pakai patah kumayajib wajib naon ieu mutahharati nganyaokeun susuci li sholatin pikeun salat ba'du seraya taju lam tajib anu teu wajib ieu salat warubama la tajibu jeung terkadang teu wajib ieu salat aqulu tamu sapri man saja ma bainahu anu era antara men baina Ka'bah jeung antara Ka'bah masapatun hari lalakon teh jarak masapatun ari lalakon latut mau anu teu diambah ieu masapah illa pisah taun paya jamu tamistika men qobla ashhuri haji samana pirang-pirang bulan haji naon ibtida ustapari nganyetian lumaku paya jamu tamistika men naon ta'allumu manasiki ngaji manasik naon ta'allumu manasiki ngaji manasik jadi tata ibadah haji lama sabari mesti tidak karena di mana-mana kemungkinan iman ya dunu etan yang iman anak zaman laya jidu etan muamangnya iman itu di jalan man tajame ya ta'alamu anu ngaji iman bayanahu wa baina Ka'bah menurut iman deket li anna aslasana al hayatu etneu wastimroruhu jeung tetepna hayat wa ma la yutawassalu ilal wajibi illa bihi wa wajib wa ma jeung ari perkara la yutawassalu anu henteu ditepian naon ilal wajibi perkara wajib illa bi ainku yamet awak la tariyamet wajibun eta wajib wa kullu ma jeung ari sakur perkara ya tawaqu anu karep-karep naon wujubu wajibna mah tawaquan kalawan karep-karep zahiron perkara goliban walidnya ala doni kana sangka walau jaya terpikeun ma surutun ari pirang-pirang syarat layak tawassalu anu moal tepi si jalma lain kana ieu ma illa bitakdimi dalika syarti angku ngalaksanakeun itu syarat ala waktu wajib mandirikan waktu wajib mereka yang wajibu saya wajib naon takdimu takallumi syarti ngahilakeun nganyahokeun syarat nganyahokeun syarat amalan tabari mesti kayaknya manasik seperti nganyahokeun manasik qabla waktu haji samana waktu mengaji wa qabla mubasyarati jeung samana ngalakoan haji nandangan mana jeung samana nandangannya seperti ngalakoan haji pala yahillu atau teala idan dan karena yajibu taqdimu ta'allumi syarti dia musafiri ibnunaku naon ayyun si'a yang tumandang ia musafir as-safaro kan lumaku malam yata'alyan malam yata'alam salagi malam yata'alam salagi tengaji ia musafir hazal qadro karena ia ukuran
min ilmi tayamum tina ilmu tayamum. Bain kana jeung lamun kamu musafir aziman pengazam ala sa'iri ruqasi kana dalam pirang-pirang kemurahan. Palai saya tamis tika musafir ayyata alam harian ngaji dengan nyaukan. Harian ngaji musafir edodai al-qadro kana ukuran alladzi anu dasarna geus nyaritakeun kuring kana itu lazi qadro. Min yamit tayamumi buktina nganyaukeun tayamum wasa iru hati jenderal dalam kemurahan. Ainau karana saya tuna musafir di dalam ya lam tadi mana-mana penyau ya musafir al-qadro kana ukuran ada izan anu wenang kana ukuran wenang liru sati saparitikan kemurahan lumaku lam yumkin utamu kongan kamu musafir naon al-iktisar ngalat cukup alaikana qadro jahil pain kuasa sangsakan jadi inau saya tuna musafir ilam yata'alam salamun tengaji ya musafir kaya biasa tanah pulih karena pertingkan sholat sunat masyan rokiban bertumpak wa madlempang maza ari naon perkara ya duru eta ngamadaratkeun ieu mau ka musafir wa goyatu jari pamayasana ieu ayata lam yata alam in sholat lamun sholat ieu musafir antakuna eta yang pembuktian naon sholat musafir pasidatan rusak. Waya gueru wajibatin pakai payakun semua wajiban. Wagoyatu inshallah antakuna salatu pasidatan. Waya jadi salat dan karena salatnya salatnya sudah salatu pasidatan. Insyaallah lamun sholat dia musafir antakuna eta yang kemudian naon sholat musafir pasidatan eta. Harus. Waya kira sholatu gueru wajibatin eta salian tente. Gueru wajibatin eta wajib. Maka patna kumayatun kamukian naon nyuwa nganyokeun kana ya sholat wajiban eta wajib. Ma'akul tanggung takfiri. Mina wajibi eta tina sapana perkara wajib. Allah yusalliya ariyan fi sholat ya musafir. Anak kana sholat sunat. Alana ya pasadi depan kana sifatan ruksa. Sholat si musafir kana sholat sunat. Patana puluh hari sholat sunat mahal hadasi serta hadas wan najasati jeung najis wa ila gueri kibati jeung madak transi kiblat wa min gueri itmami suruti sholati jeung sekalawan nyampurnakeun salian titik. Jadi kalian yang gunakan dalam prasyarat sholat warkana di dalam rukun sholat haramun eta haram. Pa'alaihi asaya kamis tika musafir. Ayat ta'alama ariyan ngaji ya musafir. Kana perkara ya tarizu anu ngariksa ya musafir. Di ku ieu emas. Aina pilati tidak sholat sunat apa tidak teruksak. Hazaron karena nariksa penesian. Nariksa ane wukungnya tidak tumiba fil mahduri dina perlu dicegah. Fahaza bayanu ma. Bayanu ilmima.
Kopi pak ania musafir. Pahaza tah hari ieu bayan wa madkur. Bayan wa madkur bayan nyamima eta mertelakeun nganyahokeun perkara. Kopi pak anu dientengkeun ieu mah anu musafir hingga melumaku. Kita perlu makuna ieu musafir. Mah kopi pak sama dia tadi. Usap-sapatu ayam najama kotor. Kismu sana yang kaya na eta perkara ya tajadadu anu anyar-anyar ieu. Makna minawadi pati mukna pagawean. Pagawean anyar-anyar. Bisa safari ku sabab lumaku. Bahwa jerima ya tajadadu nya mu kiblat eta nganyokeun kiblat. Wal awqati jeung pirang-pirang waktu. Wadalika esuknya mual kiblat. Ayeuna deui wajibun eta wajib pihadari lemur. Walakin pihadari eta tina eta lemur man ari jalma yakfi anu nyukupkeun ieu man dikasih jalma man arif untuk emak eta teh. Walakin dari yang kata di lemur man arif jam. Nak kena emak. Yakti anu nyukupan ieu emak kasih jam. Yang mihrobin buktina pak imbaran nyut tapak tina disipakeun naon ari mihrob. Yugni anu nyukupkeun ieu mihrob dikasih jam. Antara dia sindati tinangan sindati. Wa muadzinin jeung jang adzan yuroi anu ngariksa ieu muadzin al waqta kana waktu. Payugnihi payugniatun nyukupkeun ieu muadzin dikasih jama. Antolabinya mia waktu tina nyukri nanyaokeun waktu. Wa musafir maku kontak sambil edan terkadang saliru anik musafir naon akibat tindati. Wa qarya tabisu dan terkadang saliru kesana anik musafir naon waktu. Kalau budak mesti lakukan musafir mina yami tina nyaho dia dilatih tindati kana pirang-pirang alias tindak wa mawakiti jeung pirang-pirang waktu. Amma adilatul tindati anak pun ari pirang-pirang dari anak tindak mendudukan ka tindak. Saya tari adilatul tindak salah satu aksamin atau pirang-pirang bagian. Arodiyatun kaya bangsa bumi. Kalau istilahnya seperti ngalap dalil dia jibali ke pirang-pirang gunung wal puro yang pirang-pirang kampung wal kanhari yang pirang-pirang warna. Wahawatiyatun jeung dari anu bangsa hawa kalau istilahnya seperti ngalap dari diriyahi ku pirang-pirang angin simaliha wa janubiha simalian belah kalerna ieu ya wa janubiha jeung belah kiduana ieu ya dia peristiwa wa sobaha jeung timurna Yeria waduburiha jeung kulona ye ria. Pas samawiyatun jeung anu bangsa langit. Dari bangsa langit. Waya dari samawiyah anu ini kata pirang-pirang bentang. Amal arodiyatu tanapun ari dari anu bangsa bumi wal hawa yatu jeung anu bangsa hawa. Patah talipu tah eta beda-beda dia arodiyah jeung raiyah ieu khilafnya binadi ku beda-beda pirang-pirang negara. Parubah sorikin tah pirang-pirang jalan di anetet di tarik jabalun ari gunung murtafiun anu luhur nari maluhur kan luhur. Yu lamu anu dikanyakeun naon hanau saestuna jabal.
yamin ya mustaqbili eta resep dina sakatueun jam numadep au ala simalihi atau nakentena mustaqbil au warohihi atau dina satu kangan ieu mustaqbil au kudamihi atau dina harupana mustaqbil pal yaklan atu kudu nganyaokeun ieu musafir dalika kana itu arodiyah hawaiyah wal yafhamhu jeung kudu mahan ngarti ieu musafir kana dan wa kadzalika jeung seperti kapal Ariyahu arif jirang-jirang angin kon tadi lu eta perkadang nuduh sendiriah tiba dia biladi berkendangan kiblat kon tadi lu eta perkadang nuduh sendiriah tiba dia biladi sapana terang-terangan negara hal yakan atau kudumahan ieu musafir dalika sana ikuriah walatna jeung henteu kuring nak biru eta kawasan kuring alat tikso idalika kana ngatongkeun atau pimeakeun ikuriah idlikul libaradin karena eta pikeun saban-saban negara wa iklimin jeung saban-saban pulau hukmun akharu ari hukuman anu sejen